Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Si Toleng teh can kapangi, Pak. Geus diubek ka unggal tempat tapi teu aya hasilna, kuring teh geus taak, geus beak dengkak. Tapi acan ari putus asa mada goreng cenah putus asa teh. Oh, dosa eta teh. Ngan kuring teh perlu pituduh ti Bapak anu jetu anu sakali jadi, Pak, ulah diangai-angai. Kawasan geus awatos atuh Ki, piraku bade tega. Bah janta mairan. Huleng Aki Wiraga teh ngahuleng katara tarangna kerung keur mikir kalayan daria. Nu araya di dinya teu warani ngaganggu. Bisi matak ebat kanu keur husu mikir. Sarada lila pok Aki Wiraga nanya deui. Nyaan maneh teh geus taak? Nyaan, Pak, geus capek kuring teh. Nanya geus diteangan ka unggal tempat? Ari Bapak. Piraku teu percaya ka kuring, da kuring ge nyaah atuh ka anak. Tak unggal poe teh diteangan ge hayang kapangi. Mang Rusman rada kasigeung hatena. Tapi Aki Wiraga kalah nyereng nemongkeun gugusi anu geus ompong. Bohong maneh mah Rusman. Ari Bapak, piraku kuring ngabohong. Ya bener, jang lebe. Terus Aki, hik palikiran sakali deui. Nanya geus unggal tempat di teangan. Jeung deuna geus dipikir ka sang tukangna. Sok gunakeun uteuk. Ulah wakarintas harapan. Mang Rusman jeung baturna silih reret jiga anu can ngarti kana cariosan Aki Wiraga. Tapi barang dipikir-pikir bet aya benerna sabab rumasa can kabeh di teangan. Di antarana aya keneh tempat-tempat anu saruni, anu can ditempo. Bener aya anu acan, Pak. Jaguning, ingat maneh teh Rusman? Cik sebutan ka kami. Tempat mana wae nu can didatangan teh? Leuwih panjang jeung Curug Sanghyang. Wah, mustahil, man. Los-los ka leuwih panjang. Dek nanahaon? Hojung asa piraku make los-los ka Curug Sanghyang sagala. Taya salahna ari neangan mah atuh janda. Pan kanu sajen oge nu dianggap teu mustahil. Geuning teu hasil. Neangan mah ka mana wae. Susuganan kapangi jeung deui pikir atuh. Di mana leungitna si Toleng teh? Cek Aki Wiraga kawas nu nguji kanu ngarora. Nah bisa mikir nu lantip atawa henteu. Sarerea silih reret deui kapikir ku Ki Juma. Ok atuh Ki Juma teh ngomong cek katerangan si Mas. Nan si Toleng teh leungitna di Tegal Pangangonan. Kawetana teh apan walungan. Jadi dinya aya Curug Sanghyang. Bawa raga-raga dinya, Mang. Jaguning. Aki
Kiwirasana kalah gumujeng. Ari Mang Rusman curing hak asa inget ayeuna mah. Beuh, nya ka Curug Sanghyang macan katincak beuh. Kumamun nya gadinya meureun moal kapuluk. Sabab curug eta mah kacida jerona jeung sanget deui tara aya anu wani ngulampreng. Man. Demi si Toleng urang datangan we lah. Sangetnya sanget lah na kuang kewe nu pokona mah budak kapanggih. Bener bah, nama keseun ku sanget. Hayu lah. Apa? Rusman adi mane? Malah nanyakeun ka kolot. Eta kumaha cek pikiran mane? Jadi geus nyebutkeun kabeh ka ubek nyatana geuning acan. Bapak mah sok tara puguh. Ari kitu mah ayeuna pisan kuring rek indit ka Curug Sanghyang we atuh rek neangan si Toleng kadinya. Pokona mah rek paeh rek hirup hayang kapanggih. Cik, beakeun kapanasaran. Ulah waka minta bantuan ka kolot mun kabisa maneh can dipetakeun. Da geus kolot maneh teh. Jeung geus boga pangabisa. Piraku kami deui atuh moal aya kamajuan hirup teh. Mang Rusman teu nemal deui ayeuna mah kumanehna kaharti. Memang can sampurna akal tarekah teh. Kaburu ku bingung, kapegat ku susah. Buktina aya keneh tempat anu luput nu teu kateang ku manehna. Geus kitu mah terus amitan, sarerea balik deui ka imah Mang Rusman rek ngadon badami. Barang geus tepi sarerea ngariung kalayan daria. Kumaha yeuh? Bah janta kitu deui ka sarerea ayeuna mah. Kuring rek meakeun kapanasaran, rek ngajajal pangabisa jeung wawanina jan cek batur Curug Sanghyang teh sanget, ku kuring marek didatangan. Mun aranjeun aya kanyah ka kuring, rek milu hayu moal oge teu naon-naon da kuring mah aya atawa eueuh batur ge rek init tah kitu we. Ulah sok kitu ari naon-naon teh Rusman. Urang teh rek silih belaan teh jeung saha. Mun lain jeung tetangga, boga kasusah mah nya kudu silih bantu atuh. Keun abah rek niruna ting. Tong kitu da ieu mah geus kaasup kasusah sararea atuh. Nya sararea we milu bisa aya naon-naon bisi kumaha mukur saeutikan mah. Cik RT. Sejen reang satujueun pisan kana omongan Pak RT. Atuh geus kitu mah terus badami ngatur carana, ngatur bekal jeung sagala rupana. Sanggeus tarapti terus marulang heula ka imahna masing-masing, rek babahanan, mawa pakarang jeung sajabahna. Biiting gede deui harepanana. Lantaran geus kaciri sumanget salakina ngagedur deui. Manehna pakpik-pek nyayagikeun bawaeun Mang Rusman. Sanggeus tarapti beral arinit langsung ngajugjug ka Curug Sanghyang. Nu kakocap sanget tara aya nu wani ngulampreng kadinya sabab sieunun cilaka. Cag tuna heula nu aya di satengahing perjalanan. Ayeuna urang nempo heula si Toleng nu geus sababaraha poe aya di sedong Curug Sanghyang. Ayeuna mah geus teu ngarasa aneh asa betah we cicing di dinya teh. Unggal poe galo jeung Ki Jalak Roncenak siluman anu wujudna orai. Si Toleng geus cacap tapana 3 poe. Geus nyumponan syarat nu dipenta ku Ki Jalak Roncenak. Teuing kumaha carana eta mah rusiah Ki Jalak Roncenak. Si Toleng oge teu nyahoeun mimitina. Manehna teh nyaho-nyaho geus jag-jag. Bisa ngobrol jeung Ki Jalak Roncenak. Ngarti kana basa orai. Malah mah bisa ngojay. Lila teuleum, teu tiris ku cai, teu kabulusan ku hawa beuting. Atuh sajabati kitu si Toleng geus kuat ku peurah, kebel moal matak ku akieu. Ki Jalak. Si Toleng nyalukan Ki Jalak Roncenak nu keur nyampai dina batu cadas. Buntutna kakeueum ku cai. Aya naon Toleng? Uing geus sono ka indung bapa yeuh, hayang balik. Ira rek diidinan balik. Pan geus anggeus ngawarah uing malin. Cek si Toleng jeung nyana. Manehna teh inget wae ka indung bapana. Unggal poe kokolebatan wae hese dibebenyokeunana. Pulisik awak Ki Jalak Roncenak usik gulusur ngadeuketan ka si Toleng.
matana molotot letahna lel-lelan. Pok ngomong kadenge jentre ku si Toleng nu geus ngarti basana oray. Toleng memang geus rengse tugas kaula teh pangarti nu aya di kula geus tamplo ka maneh jeung deui kami moal melang ngajurungkeun maneh najan ka mana bae oge sabab mun isuk pageto aya kitu kieu maneh geus kuat mun maneh meunang kasusah bisa minta tulung ka bangsa oray da maneh geus ngarti basana jeung geus kebal ku beurahna. Nuhun Ki Jalak. Tapi kaula can teteg hate moal waka ngajurungkeun maneh ka lemur kelanan kaula sono kene hayang lila babarengan jeung maneh. Tapi kumaha indung Bapak Uing meureun dedeupeun. Keun bae da moal naon-naon jeung teu kunaon-naon. Da kesel. Si Toleng diuk sila tutug nyarane kana batu. Pakaianana geus darkil baraseuh saroe. Tapi si Toleng teu ngarasa kaluman. Biasa we cara sasari, buukna lempes bersih da mineng mandi kokojayan, teu teuleuman di leuwi. Gulusur Ki Jalak ngadeuketan. Toleng sabar sapeuting deui. Ayeuna can tepi kana waktuna mun geus ninggang kana mangsana maneh rek dijajabkeun ku kula. Tapi adi teh dia ka lemur teh jauh. Kamana jalana? Deukeut jeung gampang deui pokona mah ayeuna ulah waka ka mana-mana. Pandahar mah geus lin bisi laparkeun kaula rek neangan deui bubuahan. Heug. Pager euy. Si Toleng ngadayak-dak deui nyarane kana batu lukutan. Gulusur Ki Jalak roncenak maju, gujubar lep kana cai leuwi nu saterusna mah ngiles teuing ka mana. Ku si Toleng dipelong tepi ka ngilesna. Aneh Uing yeuh. Make wawuh jeung oray sagala. Tapi da cek aki ge sakabeh makhluk bisa dipisobat. Asal urangna teu boga niat jahat. Nya kokojayan mending ge Kuniang si Toleng hudang talenyeng gujubar kana leuwi kecebuk-kecebuk kokojayan dina leuwi. Lep teuleum, pecenghul deui ka luhur malah mah icik kibung sagala rupa. Heuleut sawatara waktu jebul Ki Jalak roncenak datang deui dina sungutna loba bubuahan. Barang tepi kana tempatna bro eta bubuahan teh dituna dina batu. Kalacat si Toleng hanyat langsung muru oleh-oleh meunang Ki Jalak roncenak teh. Tengurus di kumah deui celebek di dahar da memang lapar. Nuhun Ki Jalak lah. Nuhun. Cek si Toleng. Si Toleng ngawes-wes ngadaharan bubuahan. Buukna baseuh pakaianana ge baraseuh. Tapi jiga nu geus ngeunah deui we make papakean baseuh teh. Toleng, kaula hayang lila babarengan jeung maneh. Kaula resep ku sikap maneh nu polos jujur teu boga niat jahat. Tapi nah bisa. Sabab urang teh beda alam beda wujud. Lah nah make nyarita kitu. Hayang barengan mah bisa wae bisi maneh teu nyaho. Inung Bapak Uing ge jelema bager. Boro-boro ka papada manusia kasirem ge Bapak Uing mah nyaheun. Asal ulah dinya nyeri hatena. Ari dinya nyeri hatena mah kabeh ge sok bijil amek Toleng. Memang gitu. Toleng. Hei. Bisi isuk pageto urang teh kudu papisah. Maneh bisa nyalukan kula. Sambat ngaran kula. Nenjerak bumi 3 kali. Pasti kaula datang. Sok mararodel. Kumaha datang nah lah podcast dina dongeng wae. Rek percaya rek henteu. Ngan mun nya butuh pek we petakeun. Da kula mah moal jalir janji moal ngedalkeun ucap nu taya buktina. Pokona mah kula teh nyaah ka maneh Toleng. Nya nuhun. Gulusur Ki Jalak roncenak usik terus ngagulungkeun awakna. Ngarengkolan si Toleng. Ari si Toleng teu loba pamolah nurut we di kitu di kieu teh.
Akhirna si Toleng nyelegon dina gulungan awak orai bangun tumaninah naker. Suku si Toleng ucang-ucangan leungeun nyakalan buah ceri anu haseum tapi seger. Cag urang tuna heula. Dina waktu nu sarua harita dihilireun Curug Sanghyang aya jalma saaleutan. Ting kurusuk ting kecepruk sakapeung dodongkoan. Sakapeung nyuai-nyuaikeun areuy jeung raramu leuweung. Mana horeng eta teh Mang Rusman jeung kanca-kancana geus aya di walungan. Ngahaja ngajugjug ka Curug Sanghyang. Aduh cucuk gejul. Moal ka abah we bani atur. Aduh gelo teh. Kuring tadi ka cuga ku areuy. Ini atuh. Tapi da moal naon-naon bah. Eta we daun pulus tah hati-hati tah ulah kadupak tah bisi atuh. Segala aya ari di leuweungnya. Mun aya restoran atuh atau aya tukang kupat tahu model kupat tahu Pak Ahmad teh geuning. Mun ieu naon-naon ulah cucuk deui. Nah, bet kemana wae nyarita teh jig karena kupat tahu abang-abang pangaresep. Sing hati-hati anggur mah. Ieu teh geus deukeut ka Curug Sanghyang. Kada bisi ti Kosewad, bisi ti Gujubar kana cai. Jeung batuna laleueur deui. Lebe ngelingan kanu keur ngobrol. Lagaraneng. Di dieu mah sanget. Bisi aya sato galak anu ngabongohan. Eta cai mending guru tah mata keung. Cek Mang Rusman bari ngareret ka baturna. Hup kela. Lebe meuni pahibut. Atureg sararea eureun bari jeung ting rarenyag bakat ku kaget. Sok sieun aya nu ngabahayakeun. Aya naon balbe? Tuh aya tapak meuni radug jiga nu minang di liwatan. Nah juga tapak. Lebe teu kebat nyaritana teuing tapak naon eta teh nu ngabulung-bung leucir. Sararea melong kanu dituduhkeun ku Palebe, nyawe matak curiga. Tonggohna taneuh deudeut herang jiga jalan matuh. Sejen mah barala dangdaunan meuni ngaguyun, areuy meuni pajejeut. Nah jiga tapak orai gede, bisa jadi bawa-bawa orai nu barcoteha. Wah, biraku cuma Janta teu satujueun. Lain tong paradea omong waspada mah taya salahna. Sadiakeun pakarang sing caring-cing pageuh kancing, sing saringsep pageuh iket awas. Sing awas mata ulah cilireun, bisi aya nu ngabahayakeun. Cek Mang Rusman bari ngaragap perah bedog. Panonna rara tereret ka sabudeureun eta tempat. Nu sejen teu naremalan tapi kabeh nurut kana pepeling Mang Rusman. Kabeh gupgap kana pakarang. Gajantung na mimiti ratug hatena pating sarblak. Kaayaan bet asa tambah keung. Sora cai ngakuruh seah angin-anginan. Mang Rusman mere isarah kuleungeun ngajak maju deui. Korosak sararea leumpang. Kukurusukan kanu bala sisi walungan. Bah janta rada keketeyepan mineng cudag cideg loba kasieun. Jantungna rada ratug hatena pating sarblak karasa keung ayeuna mah. Rombongan beuki kagirang, jalan tambah taraha cadas sareukeut cucuk ngaguyun, matak hese ngalengkah. Sedengkeun cai ngagulidag. Sora tina curug beuki awas kadengena, namahan keung jeung sieun. Sora manuk geus mimiti kasilep ku sora curug, leumpang pating keteyep loba kasieun. Awas jalan beki rumbil. Upah cai we atuh man. Jeron teu. Satungtung bisa ka darat mah paksakeun we heula Palebe. Kajaba mun geus teu bisa nya urang maksakeun ka cai. Temal Mang Rusman. Keteyep sarerea leumpang lalaunan tincakeun ngaradak milihan. Leungeun uyup ayap neangan pamuntangan mun teu kitu paur ti Kosewad. Tapi bah janta rada gagabah rusuh jeung seureudeg. Nincak teu dirarasakeun heula. Soledat kurawil Gujubar kana cai walungan. Wah, tolong. Leungeunna roroesan brus kana cai. Kakeueum semet cangkengna. Katara beungeutna sepak panona buncelik. Sarerea kaget lumampahna eureun kabeh. Oh, tulungan euy. Nabat kalah cara lohok. Ya Abah tulungan ya Abah ya aduh.
Sabisa-bisa Bahjanta ditulungan sukuna nojer kana cadas leueur leungeunna muntang kana kai. Terekel naik deui nu akhirna salamet ngan pakaian jadi jibreg barase. Kade atuh Bah sing hati-hati. Wah, yo mah mepelingan ge. Juga brusna ge geus. Heuh nya kade labu Bah. Wadeng sia Juma. Ngahina ka aing teh. Ieu ah. Sarerea maju deui beki girang. Beki girang jalan nu diliwatan beki rumpil hese nincak hese muntang. Nu akhirna gok kana gawir nunang tawing. Mustahil pun bisa disorang teh iwati kadal atawa cak-cak nu bisa nyorang kadinya mah. Reg sararea eureun. Bisa eueuh tincakeun yeuh. Gawir nang tawing. Jigana mah ieu teh gawir leuwih parat kana curug. Beuh, kumaha nya? Eta cai beuki ngaguruh deui. Kapaksa kudu ngojay. Oh, ka mana deui atuh iwati ngojay. Ayulah, agok basuh yeuna, ha? Jibreg geus abah mah. Hayu, nya ari eueuh jalan sajen mah. Hayu ngojay ge hayu. Cek RT. Nu sabenerna mah rada horeameun hatena mah. Paur sieun aya oray jeung sieun jero deui. Tu aya areuy tuh. Kumaha mun make areuy? Ngara bisa silih tulungan mun aya naon-naon. Lah da deet moal naon-naon. Keun kuring heula. Gajleng gujubar Mang Rusman luncat pangheulana kana cai. Kecebuk ngojay maju ka girang. Tetela Mang Rusman mah pinter ngojayna teh. Nyo Mang Rusman geus ngojay Bahjanta luncat deui. Gujubar kecebuk ngojay leungeunna roroesan, tapi digana teh rek ngalalep wae da awakna gede. Tungtungna sararea tinggara jeung luncat. Digujubar kana cai. Ngantai ngojay maju ka girang sakapeung muntang kana batu anu naronyol. Akhirna mah sarerea salamet gok ka hiji tempat. Didinya aya tempat rada lempar, eueuh tutuwuhan. Eueuh jukut-jukut acan. Da keusik ngayang jeung batu laleutik. Ngan dipager ku gawir batu anu luhur lungkawing. Di luhur ngaguyun areuy-areuyan. Sarerea reureuh heula didinya ngarusap beungeut bariting rarenghap. Ret ka girang breh curug Sanghyang. Caina muncrat ngaguruh. Leuwih ngaburial budahna bodas ting parepes teu aya eureuna. Mang Rusman colohok nu sejen eueuh nu ngomong. Hade leuwih Sanghyang teh yeuh. Nyaan mata keresep yeuh katingalina ge yeuh. Mata keresep kumaha dikuriling ku gawir batu ye sieun abah mah ih. Nya ka mana neangan si toleng yeuh. Cik ilik-ilik. Da caraan ka ciriku sareretan oge. Di mana nyangsang namun nya teh mah ragrag ka dieu. Nya kana leuwih atuh. Tapi ragragna geus lila Juma. Mun ragrag kana leuwih meureun geus palid. Geus. Lala loba omong. Tujuan urang ka dieu pikeun neangan si toleng. Cekolot dina leuwih model kieu tukang ngencai nu nyurug sok aya sedong. Gigireunana sok aya guha. Cik saha nu wani teuleum. Urang nitenan sedong tukang ngencurug. Balad Mang Rusman silih reret. Saurang ge eueuh nu wanieun teuleum. Tungtungna Mang Rusman sorangan anu rek teuleum. Korosot ngalaan heula babawaan, sok dituna dina batu. Karunguan di dieu mun kuring lila teuing teu balik, kudu aya nu nyusul. Aduh wade man, sing hati-hati ah. Tap lah atuh mun jauh-jauh datang ka dieu bari teu nempo kana sedong mah, Bah. Sing hati-hati, Rusman. Cek lebe deui. Kucuprak Mang Rusman leumpang ka sisi cai. Brus sukuna kana cai beuki jero nu akhirna kakeueum semet cangkeng. Karlep burial cai ngaburial pada melong ku baturna. Soloyong Mang Rusman ngojay ka girang teu aya kasieun. Kalah panasaran we nu aya. Teu kungsi lila pucung hul kana beungeut cai. Kana breh nenyo sedong gigireun leuwih. Caneom hieum pikasieunun batuna baraseuh lukutan. Mang Rusman ngagebeg kaget
lantaran langsung nenya orai gede anu ngagulung rai bulu punuk Mang Rusman muriding jantung ratug hatena pating sarblak. Masya Allah, orai mah digede karlep telem deui gilek belesat balik deui ka uru tadi. Tekung silila pucung hul buri acai ngaburial kecebuk lumpat ka baturna nyapuguh pada muru Mang Rusman ngahegak anona buncelik brek deku dina keusik awakna rada ngadeg-deg. Ayo naon teh man, ayo naon? Urang deui. Cek Bah Janta bangun teu sabar. Geus sejen gereang naranya tapi can aya nu dijawab sabab reuwas kene. Lila-lila hate Mang Rusman teteg. Bener, aya sedong. Oh, sieun ku sedong lah. Mang Rusman mamanya ku sedong bersieun. Teh sieun ku sedong mah, tapi didinya aya orai teh. Mun gede jiga nama keur hees da cicing wae ngagulung. Gebeg. Sarerea ngarenyag kaget. Rai bulu punuk ting puringkak jajantung ngaradak ratu gahatena pating sarblak. Sieun ngadenge orai mah. Sabab mun ngudag teh moal bisa hojah lantaran teu aya keur pilumpateun. Kagirang curug nang tawing. Kakenca jeung kakatuhu gawi rebatu ngadingding. Hiji-hijina jalan iwati kahilir malidkeun maneh. Sagede kumaha Mang? Sagede nu bareto di poro teh geuning. Moal orai nu bareto mah kitu. Cek lebe jadi hese nyarita. Jika si Cakil sok hese nyarita teh. Gitu. Si Bang Akil kitu teh. Nyarita teh hese. Bisa jadi dah rupana ge sarua kitu. Cek Mang Rusman. Ulang sarerea ngahuleng kaget jeung sieun ngadenge kitu mah. Sabab sarerea geus padanya kumaha gagahna eta orai. Ku pakarang oge apan teu teurak. Ari ayeuna kudu disanghareupan ku saeutikan mah kumaha bisana. Ke boa salah teh nyuan man. Rasaan mah kuring teh eling balabe. Pira aku make salah teh nyuan. Tapi bisi cang saya mah urang tempo sakali deui ngan supaya aya saksi kudu aya anu milu saurang. Cek Mang Rusman manehna ge rada cangcaya kana tetenyoanana bisinya salah tetenyoan. Itu cek pikirna. Dipentas saksi mah eueuh nu wani deui ngaharulang deui bae. Tapi lila-lila Ki Juma nepak dada bari ngomong. Jeung kuring lah, nah make sieun. Ayo Mang. Oh jig Juma. Da maneh mah bedas. Sok itu. Bah Janta teu laloba omong gujubar. Duanana kana leuwih lep teuleum pasusul-susul pada melong ku Bah Janta jeung baturna. Cai leuwih ngaburial nu nenyokeun ratug jajantung. Tekung silila pucung hul sirah Mang Rusman jeung Ki Juma muncul dina beungeut cai di deukeut sedong. Duanana langsung ngareret ka kenca ana brehnyaan teu salah. Bidinya aya orai keur ngaringkuk. Cirina memang teu pati sidik lantaran hieum caneom. Ki Juma mani calawak. Manehna teu bisa ngomong panona buncelik ari Mang Rusman ngadua kalian mah rada gede wawanena. Teu sieun teuing. Malah jadi panasaran melong rada lila barang disidik-sidik gebeg ngarenyag. Astagfirullahaladzim. Jika suku. Cek Mang Rusman rada harosos bari nunjuk ka palebah orai. Ki Juma teu ngomong manehna ukur buncelik. Breh teu nyalahan temong dampal suku 2. Awakna mah teu temong dan nyelegon dina tengah-tengah gulungan awak orai teh. Hate Mang Rusman ngageter. Jajantung ratug bulu punuk pating buringkak tapi hate panas. Dageus teu boga sangkaan anu sejen iwati kasih toleng. Kurang ajar setan alas. Tangtu eta teh si toleng orai edan. Cek Mang Rusman bari kekerot. Usik bari rada gergeteun rek hanyat ngadeuketan orai. Tapi gep tak-takna dicekal ku Ki Juma
dipaksa sina mundur deui. Sabar man, ulah gagabah bisi cilaka. Hayu, urang badami heula jeung babaturan. Sing tenang, ngarah salamet. Cek Ki Juma ngaharewos, hate manehna rada deg-degan sieun jeung panasaran. Mang Rusman ngahulang sakedeung lila-lila nurut kana omongan Ki Juma. Lep Mang Rusman teuleum disusul ku Ki Juma, duana ngojay deui balik ka urut tadi. Tekung si lila geus ting pucung hul deket ka Bah Janta, dipapag ku sarerea. Kumaha euy, kumaha? Bah Janta geus teu sabar. Darekdek Ki Juma teh nerangkeun naon-naon anu katenyo ku manehna. Nyapuguh sarerea kaget beuki reuwas. Atoh aya sieun aya atohna aya laratan ngeunaan si Toleng. Najan can kaciri beungeutna oge da moal saha deui ngan si Toleng nukung si ngulampreng ka bebe. Urang teh geus janjian rek neangan si Toleng, tapi ka beunangna ayeuna geus aya laratan. Salah lamun diantep ngan dina nyakotna kudu waspada, kudu hati-hati ulang datangkeun bahaya sajen. Nya kumaha? Cek Bah Janta kerung. Jempe eueuh anu wani usul. Da bingung atuh nyokot si Toleng henteu babari kudu wani gelut jeung oray. Sabab sidik si Toleng teh aya dina gulungan oray. Kaciptana ku Mang Rusman mah sirah si Toleng geus dileg-leg ku oray nu temong kari sukuna. Ayeuna mah kieu we, dah kuring moal balik deui. Moal loba mikir nu penting nu jadi anak kudu dibelaan. Sababaraha poe ku kuring diteangan. Ayeuna kapanggih laratanana mustahil lamun diantep. Takulantar kitu najan kumaha bae oge kuring mah rek modaran eta oray. Moal cacap kapanasaran mun can ngajajal tarung jeung oray. Goreng-goreng ge kuring teh inju aki wiraga. Tapi kudu hati-hati Rusman, oray gede lain lawanun. Ari geus teh kumaha rek diantep. Pedeuy eueuh nu ngomong. Cai dina curug ngaguruh lir ngaguruhna hate Mang Rusman. Anu keur panas hayang gura-giru nulungan nu jadi anak. Bah Janta ngahuleng palebe jeung RT silih reret. Ki Juma ngegel bibir. Ayeuna kieu atuh bisi ragu-ragu mah cari cingwe di dieu. Kuring mah rek balik deui. Rek maehan eta oray. Keheula. Burit manten geus poek mah komo hese palebe. Ya atuh cik saha anu rek maturan ka Mang Rusman. Kuring mah geus jelas pasti milu. Kagok asong rek naon los-los ka dieu ari teman-tuan mah. Keun urang gelut jeung oray dina sedong. Piraku manusa rek eleh ku sato. Ngan salah saurang kudu aya anu balik ka lemur bejaan balarea yen kuring jeung Mang Rusman keur tarung kitu. Cek Ki Juma, keun kuring milu ka jero lah. RT tungtuna mah rek milu. Kuring ge. Cek lebe. Bah Janta luak liuk manehna rada asa-asa ngadenge baturna kitu mah. Milih mana nah mending balik ngabejaan batur atawa mending milu tarung jeung oray. Rai bulu punukna muriding. Mun bahasa asa atawa setengah hate jika tu balik bejaan we batur bejakeun naon-naon aya di dieu ngan leumpangna ulah mapae darat mending ge ngojay. Malidkeun maneh ka hilir. Dawuh nu tarik kan dileuwih bengkok kudu hanyat. Paur, mung balik mah mending milu perang we. Si eta beta sina balik. Nyuk ka salah saurang. Ya heug atuh. Akhirna palebe Pak RT Ki Juma Bah Janta Mang Rusman jeung duaan anu sejena. Siaga rek ngarebut si Toleng ti oray. Saurang balik ngabejaan urang lemur yen si Toleng geus kapanggih tapi geus dileg-leg ku oray cenah. Da kitu nyangkana teh. Saloyong nu balik malidkeun maneh ka hilir da ngarah gancang. Ari Mang Rusman jeung kanca-kancana ting kecebur kana leuwih. Tuluy teuleum nembus leuwih nu katiungan ku areuy. Tekung si lila ting pucung hul sisi sedong teh. Mimitina ting rarenya agnenya oray teh da lain beja ayeuna mah kaciri ku panon sorangan. Oray gede ngagulung lain lawan-lawaneun. Tapi kulantaran geus nekad
Maranehna teu mundur deui malah mah Mang Rusman magis ngalugas bedog ngeteyep mancat kana batu cadas anu leueur ku lukut. Baturna nuturkeun kabeh geus ngamang-ngamang bedog. Kudu ngincer matana. Mun kapaksa kudu mundur leuwih hade luncat ka leuwih eta leuwih aman. Cek Mang Rusman harewosan kabaladna kabeh ungeuk bah janta mah manis separ. Katayap sarerea ngarodoho orai nu keur ngaringkuk. Lalaunan pisan da bisi nyaring manten. Tapi teu ku hanteu soledat kebut. Bah janta alabut ti bebeut. Waduh, bujur seul euy. Aduh. Cenah bari nyengir. Gebeg sarerea ngarenyag amak ngadenge bah janta ngagero teh. Tapi teu bisa magar kumaha lantaran geus kajadian. Bareng jeung kitu kulisiku buntut orai mimiti usik. Gebeg kabeh ngarenyag. Siak bulu punuk muriding jajantung ratug. Yeuna paeh teh yeuh. Cek teh manehna mah satengah hate bakat ku sieun. Gulusur orai teh usik lalaunan. Mudaran gulungan awakna. Lila-lila pucung hulu-huluna celengeu. Dina tengah-tengah gulungan suku si Toleng nu tadi tembong ngalelep. Jigana bae si Toleng keur ti brasare. Teu nyahoeun aya nu datang. Wah, orai setan anak aing dilegleg. Batur, sarbau podaran. Hayo podaran. Hiat. Gajeleng Mang Rusman luncat narajang ka orai. Hiu. Bedogna dikadekeun kan awak orai. Tapi ngampul henteu teurak. Gulusur orai usik matana semu hurung. Buntutna mimiti centang. Nenyok kitu bah janta ngorejat hudang. Palabe jeung Ki Juma geus siaga kabeh ge nekad di dinya mah. Geus teu mikirkeun naon-naon. Sabab mun balangah bakal cilaka. Merangan orai dikadekan diparakpek satakertanaga. Bari pating garero jiga anu teu eling. Ari Ki Jalak Roncenak saeutik ge teu sieuneun. Jeung teu aya niat ngalawan. Sabab manehna mah geus apal eta teh urang lemur dungus nu kungsi newak manehna. Ki Jalak Roncenak ngomong ku basa orai maksudna mah ulah ngadek, ulah merangan. Da manehna teu boga dosa tapi sanu rek ngagugu. Daweuh nu ngartieun ieu hati si Toleng. Orai setan, orai kurang ajar anak aing dilegleg sia modar sajurig. Cek Mang Rusman bari terus narajang. Bah janta jeung nu sejenna ge nya kitu. Bukbek ngadekan awak orai lila-lila mah getekeun atuh Ki Jalak Roncenak teh. Terus usik buntutna rada ngagibeg ka deukeut Ki Juma. Gajeleng bujubar Ki Juma luncat ka leuwih kecebuk ngojay. Juma kade euy kade. Teu naon bah, teu naon. Sok podaran eta buru. Cek Ki Juma manehna hanyat deui. Ngadenge nu pating garero kitu. Si Toleng anu keur sare tibra ngorejat hudang. Panona kekeureuceuman jajantungna ratug bakat kureuwas. Barang breh di dinya bet loba jelema sedengkeun Ki Jalak Roncenak celengeu bari malotot. Si Toleng kaget. Menang sajongjongan mah ngahuleng. Lalajo anu pating pedengkreng nang tanggelut. Gero Mang Rusman ngagorowok. Sabab nenyo anakna keur nangtung dina antara ringkalna awak orai anu badag. Toleng, nyinggir. Cenah sorana ngandung aweuhan bulak-balik di dinya kene. Kawantu di jero sedong. Tapi si Toleng kalah kekeureuceuman. Terus ngegel curug, gebeg ngarenyag. Red kakenca, red kakatuh asa dina pangimpian. Lantaran dadak-dadakan bet jadi loba jalma jeung aya bapana deui. Ngimpi aing teh kitu. Pedah tadi ngomongkeun bapak. Tapi ngegel curug karasa nyeri. Tapi nanya itu teh bapak gitu. Lah.
Kiju mah deh si Abah deui. Si Toleng kalah cengar-cengir saeutik ge teu aya kasieun. Sedengkeun Mang Rusman kacida reuwaseunana lantaran anakna tas direngkolan orai nyangkana si Toleng teh tas dibeli tantang tulangna parotong moal bisaeun incah. Cilaka batur anak dewek diringkus orai teu buktina cicing wae tangtu tulangna rikes parotong meureun. Tong loba catur, ayo tarjang deui biar aku eleku sato. Cek lebe. Ayo maju. Bajanta gogorowokan. Gebeg. Si Toleng ngarenyag. Manehna jadi hareugeun aya naon nu sabenerna. Et kaki jalak roncena kicing bae kalah celengeu. Keur kitu gajeleng Kijuma jeung Mang Rusman laluncatan bari ngahembatkeun bedog. Jekuk kana beuheung Ki Jalak Roncenak. Tapi teu teurak. Jalak tungkul melong ka Mang Rusman. Manusa manggelanan ieu teh kumaha bet unjuk-unjuk merangan ka kaula. Manggelanan. Cek hate Ki Jalak Roncenak. Tapi da teu kahartieun ku Mang Rusman mah nya hantem we narajang, malah mabaturna oge nya kitu. Bedog ting kolebat narajang ka Ki Jalak. Geus rada lila, si Toleng sadar. Pak, Bapak, ulah ngaganggu ka Ki Jalak, Pak. Ulah eta mah lain orai jahat, lain. Ulah dipaehan ulah. Cek si Toleng bari papeta. Saurana bedas ngandung aweuhan. Mondong didenge Rusman, si Toleng teh tangtu pikiranna kaganggu. Moal waras, hayo terus perangan orai edan mah. Hayo terus. Bener, tangtu nage orai edan rek ngalegleg anak dewek. Mang Rusman jeung kanca-kancana teu cicing. Terus ngagunakeun rupa-rupa cara pikeun mateni Ki Jalak Roncenak. Sedengkeun Ki Jalak Roncenak mah teu ngalawan. Da manehna nyaho nu datang teh urang lemur dungus anu keur neangan si Toleng. Tapi kaayaan didinya teh heurin. Heureut hese bagrak, mana komo loba jelema. Ki Jalak Roncenak usik gulusur ku Jubara, awakna kana leuwih. Hei batur-batur, udag. Cek Mang Rusman bari tutunyuk. Gajeleng baladna luncat kana leuwih. Pating ku Jubara terus ngojai, ngudag Ki Jalak Roncenak. Ari Mang Rusman luncat muru si Toleng. Nuker ngajengjen teu daek incah, hareugeun nenyok Ki Jalak pada narajang teh. Gep leungeunna dicekal ku Mang Rusman. Toleng, anak bapak teu kunaon-naon hidup teh, jang. Pak, nah Ki Jalak bet di perangan. Ulah, Pak. Ulah, manehna mah teu jahat henteu. Astagfirullahaladzim. Istighbar atuh jang. Di mana aya orai teu jahat. Bapa nenyok ku baron sorangan hidup teh diringkus. Rek dipegatkeun tulang taleng ngarahampuk. Engke hidup bakal dilegleg. Bagus, tong loba pikir. Ayo urang balik. Ragayang si Toleng dipangku ku bapana. Si Toleng roroesan manehna teu rumasa gering. Nyarek soteh melang ka Ki Jalak bisi diparaehan. Tapi Mang Rusman Kandel kayakinan yen si Toleng teh robah ingetanana dumeh lila teuing cicing didinya direngkolan ku Neng Nong. Hanya akal kabujeng Neng Nong. Dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula mitra dangu dedemi Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.